bingung bae prihatin bae mang bae eta suuzon ke kajelema suuzon bae coba ge kiai anu asup Golkar mah kajelema suuzon bae kiai anu asup ulah asup Golkar pamarentah bae nya sering jeung pamarentah bae nya asup di jero suuzon bae kajelema teu meunang nanaon suuzon bae mantak boro-boro jadi wali jadi solihin ge lain diganti ngaran moal moal lantaran suuzon coba lain lalagaan asal kiai geus bergelut mukhalid jeung pemerintah suuzon teh terus bae kasasaha ge suuzon bae lain cakula sehingga ada besi pajar cakula buka ge kitabna dina tafsir lain cakula kula mah ieu mah nyambung lidah doang ngan kadengna ti sungut kula cabok sia ku aing. Bismillahirrahmanirrahim. Tanalu aidikum warimahukum anu bisa benang kuleungeun lamun anu laletik manuk-manuk teh araraneh di zaman harita mah keur encan dilarang mah ku Gusti Allah teh tetep bae kudu dibandring tetep bae kudu dijaring tetep bae kudu dileget barang ku Gusti Allah dilarang mah masyaallah eta manuk teh halali beran di luhureun hulu halali beran we di dieu di pundak ya Allah singgal libet uncal-uncal segala rupa sedengkeun ieu kan dilarang ku Gusti Allah teh dicoba ku Gusti Allah coba datang ka mana keimanan anjeun tanaluhu aidikum anu laletik mah bisa dicekal kuleungeun tanpa susah payah warima hukum nu geledek mah make panah make pedang jeung sajabana tapi aya dina kagampangan nu jelas mah babari jasa ngalaman nu teh tapi kuari dilarang ku Gusti Allah awas cek Gusti Allah dilarang nai wa hum muhrimuna fakanatul wahsu wat tayr tagsyahum fi rihali dilarang awas ulah selama beberapa hari ulah salila di Hudaybiyah turun ayat ieu teh waktu Kangjeng Nabi deuk nyerang Mekah mampir di Hudaybiyah kuari jamaah haji kadang-kadang ngalami kot ka Hudaybiyah ka dieu ka arah Jeddah masjidna sangat sederhana teu dibangun caina kadang-kadang kurang di Hudaybiyah mah eta teh kadang jamaah haji kuari ngalami kot ka Hudaybiyah deuk umrah masalah penting ka tanah halal bae lain ka jaronah lain ka tanaim tapi ka Hudaybiyah ari urang lembur mah teu nyaho dongengna Hudaybiyah we naon ieu Hudaybiyah teu nyaho kaler kidul teu nyaho hitut bau teh dongengna kos kitu tah ketika Kangjeng Nabi deuk nyerang Mekah nah di dieu mampirlah di Hudaybiyah ta eta teh ta cicing di Hudaybiyah Kangjeng Nabi aya di dinya kuari tanda antara Mekah jeung Jeddah ta eta teh make tugu ieu tanah halal ka dieu ieu ka dieu tanah haram ta eta teh Hudaybiyah ngaranna masjidna teh dibangun baheula mah kuari geus rada dibangun ge can optimal tapi ya kemudian caina ge saeutik di dinya urang ngalami kot kadang-kadang henteu masalah geus ngan ieu mah carita Hudaybiyah turun ayat ieu teh di dinya tah awas segenap kaum mukminin kaum muslimin mukminat muslimat Allah ngalarang mencoba karanjeun kabeh saha anu kuat jeung saha anu henteu liana Allah supaya Allah ngayahokeun mayakhafuhu bil ghaib ka jelema anu sieun bil ghaib hana anu gaib ka Gusti Allah nu gaib kan urang lamun teh mah dititah ku bupatihna aya kadeuleu ngajengleng jeung make aturan-aturanna sieun wajar lantaran kadeuleu kumata mun gubernur nginstruksikeun kadeuleu kumata instruksina sieun mun dilarang kitu keneh lamun komandan di abri batalion aya aturan-aturanana mun menyalahi aturan sieun lantaran kadeuleu kumata kadenge ku celi komandana galak jasa tilok seri-seri ajan itu kene di kepolisian atau aturan-aturan di organisasi urang teh bisa sieun lantaran kadeuleu kuari mah urang diinstruksikeun ku Gusti Allah haram halal meunang henteu sunah makruh bari Allahna teu kadeuleu tah deuk muji Allah teu kadeuleu nu ngainstruksikeun deuk datang ka mana nurutna diuji ku Gusti Allah nu mentak di dieu lialam Allahu ilma zuhurin cek Imam Jalal ya Allah mah geus apaleun ieu lialam Allah ngarah Gusti Allah teh apaleun
ilma naon ilma zuhurin berarti goyahna jang urang ai ilma zuhurin mah ya Gusti Allah Bapa geus apaleun nu mukmin jeung nu kafir atuh memang nang Gusti Allah atuh Allah Maha uninga anu ibadah jeung nu teu ibadah Allah teh kapan apaleun janang Gusti Allah nu saleh jeung nu teu saleh nu toleh atuh apaleun jang nang Gusti Allah ieu sagala rupa boro-borona naon lahir urang jeung maut urang geus kajauhan ku Gusti Allah janang Allah ieu atuh maka dicoba kuliah lama oh Imam Jalal Said mah di dieu make ilma zuhurin maksudna Allah dek nyahukeun teh ilma zuhur supaya lahir ebreh ka manusia jadi lain ka Allah ngan disalandekeun ka Allah supaya kanyahuan ku maraneh kabeh wahai para manusia saha anu iman jeung saha anu teu iman ka Gusti Allah saha anu kuat iman jeung saha anu teu kuat ka Gusti Allah na ieu teh jang lanjut bisa kadeuleu khususna halayak rame umumna ka Kangjeng Nabi Muhammad mad deuleu ku anjeun instruksi ieu saha anu kuat jeung saha anu teu kuat begitu truk diinstruksikeun manu kalali berdiluhureun sirah sedengkeun haram uncal-uncal embe-embe sing haliwir dihareupeun digigireun gitulah Allah teh setiap dek nyoba teh aya di dinya barangna aya nu ngintip bae Muhammad ayo emang kurang itu ingin bae bukan mah aya Muhammad mah deuk di ala bae lau manuk ieu waduh mun ku urang dijual manuk itu tuh hijina ge sakitu mun urang menang 10 mun 100 geus muji kitu bae cek nu sareng deh ulah kitu tetep bae lain ka Muhammad na Muhammad mah instruksi doang kanu mah gaib lah Allah mah teu kadeuleu ieu urang Arab ge kos kitu urang Arab tah urang Arab ge saru teu kadeuleu ieu aing mah asal ku Muhammad bae ulah kadeuleuna izin aing ku Muhammad mah tapi lamun ku Allah mah pan Allah mah teu kadeuleu gaib Allah mah ya urusan urang jeung Allah waduh itu tuh embeleuweung waduh ngabring gitu tuh sabaraha tuh waduh aya 20 hijina sabaraha waduh lamun 20 waduh Muhammad ayo tole ulah sok kitu engke Muhammad nyahun eta hampir urang Arab nguji kitu kabeh hampir teu kararuat masyaallah eta teh ketika diuji kitu teh hampir teu kuat nah kuari teh we riba kredit saha coba kuari di imah mana nu henteu ngridit di imah mana anu henteu boga TV iya dicoba ku Gusti Allah saat babari jasa baheula mah urang deposito ka bank ke anakan atawa atuh ayeuna mah urang nunda duit kemudian cokot bungana baik eta teh gitu tabungan khusus atawa memang nyimpen bae geus kadeuleu bungana per bulan mun sataun wah bisa ngundak-ngundak jeung tambah-tambah kuari mah urusanna urusan kredit aduh meuli motor cukup bae kamari ieu mah 2 juta DP kebelah dieuna 1 juta DP kebelah dieuna 500 DP per detik ieu 100.000 DP hutang 100.000 ge hutang deuk kumaha deui coba mulai kuari diharam-haramkeun ku kiai nu kamari diharamkeun ya kiai na ge ngridit ieu kiai na ge sukut kuari no comment geus teu loba omong kiai mun eta ngridit haram eta cek kiai mah haram lah teu teu kumaha eta bae janganana ngridit kijang pan kiai deposito si haram dan baheula mah kiai teh haram tapi tepatlah teu kumaha urang bae nyanana sok diberepan ku bos teu kumaha beresna ta ieu dicoba geus lantaran haram ganti kuari mah ku urang kuari mah ku daging make daging kuari mah geus asa bank padahal mah bank keneh koperasi bank daging bank dan lain sebagainya nu ngahuhuluanana kiai keneh bae masyaallah kamari multi nu ngahuluana di Jakarta di Bandung kiai berudeng deui teu kumaha coba tabalinger teu ngararaji masyaallah sosok supi anu ditonton ku urang didengekeun ku urang udang-udang nage lain paranti salat ieu ngahalangan ieu tah
sunah make udang-udang ge tamum eta teh apa dikaluhurkeun jang salat di luar salat mah teh sunah ayeuna nama di luar salat jeung di jero salat make kos kitu bae ieu na kahalangan sujud da ka mana bego nyana kapan jadi kekentongna ngaji henteu sih nu sabenerna lamun nyana geus dipromosikeun di Jakarta kiai sakitu intelekna promosi multi level di aji atuh mantak naon coba di atamat Yahudi ti Amerika kokocoran naga mantak naon waya di takrib bae teu bisa dilaksanakan ulah atuh atau urang atuh nyeun sekup urang gedekeun ku urang ulah ngagedekeun batur otakna diteudeun di dengkul lantaran ieu mah bang ieu mah lain baca tuh baca ku mata nu jelas beusi dikerebekeun ka di neraka Masya Allah nah iya kuari bang dicoba ku Gusti Allah ambalayah geus puguh bang ngajegir gedungna ti pakotaan kuari di kampung ambalayah terus geus kredit na ye alas ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman ka Gusti Allah rek laraki rek awawe la yabluwannakumullah yakin Allah bakal nguji ka aranjeun ka babisain ku kreditan tanaluhu anu bisa babari dicekel aidikum ku leungeun daratang sorangan kredit teh ka imah dek ngredit mobil datang dek ngredit motor datang diangsong-angsongkeun ka imah komo ai gincu mata madu geus das wari mah hukum nu galal de mah urang kudu lempang ka ditu tapi tetep bae babari ieu dilarang ku Gusti Allah lialam Allah ngara Allah nyahoeun mayaqafuhu bil gaib ka jelema anu sieun ka Gusti Allah secara gaib sieun teh ka Gusti Allah Allah teh teu Allah teh teu kadeu kurang tapi Allah innallaha ma'ana neuleukeun ka urang saha coba mayaqafuhu bil gaib nu sieun ka Allah begitu datang angsongan kreditan ka urang inget ka Allah Allah neuleukeun riba ieu kajian kukumaha ge henteu abdi mah moal ngredit moal abdi mah moal kadeuleu tegerna iman di jero dada tawaran deui ieu mah kredit tapi murah bungana teh 1% teh 10% acan ieu malah ngan 2% doang ngan rada relay rada panjang nah ieu mah DP na ge cukup 100 moal aing mah geus boga meuli cash bae moal aing mah kadeuleu tegerna Waalaikumsalam bagi belum ada motor ya di sini iya belum ada ini ya udah saya bawain deh mau pengen motor apa nggak punya uang gampang uang mah udah tiap bulan aja ya kecil anu oke nya 3 tahun dah udah ini mah ya udah bawain satu dah tuh iya teh kan geus leutik ya leutik iman di hate jelema eta leutik iman di dadana pagi kiai pagi aduh pagi sibuk ya suka kemana aja ya kadang-kadang atuh undangan ya, muludan aja kalau nggak punya kendaraan sulit kiai iya emang udah saya bawain aja di sini mau Avanza ada mau Kijang juga ada mau apa juga ada udah yang penting berapa itu udah gampang mau sama saya mah yang penting mah ada KTP sama itu aja surat keluarga udah gampang dah aduh itu ya udah bawain satu kiai blon kos gitu tah ieu mana nu teger kiai coba kuar dimandak ngomong na puluh ya boleh ye ayo ngomongnya nager ieu mah cenah loba ieu santri nu ngaraji kuari mah jauh atuh bongan sia diacak-acak ku sorangan bongan sia atuh teu make ilmu boro-boro batur rek ngaji sia ge teu make ilmu keur ieu mah cenah iya alhamdulillah nu batur ngaji 20 30 mah datang ka 70 aya kuari waduh sia teh aja di tim sukses segala naik ke panggung segala naon ya emang kos gitu temen atuh lain bagian sia emang ngariung kuduna lain ngadoa bari ceurik di luhureun panggung ngadoakeun kos karar itu ye suka temen teh jadi mamalah atuh tepan sia ge lamun teu dibere duit mambung kan ngadoa oh sih kan itu banyakit dibawa ku nyana hayang dituturkeun ku santri moal bisa atuh ilmu Allah mah bisa pakai lalagaan kajeng ting urang muka pondok pesantren niat ibadah dek nungtun santri aing mah kena nyahuan ka Gusti Allah belah dieuna kena bisaeun maca kitab
kabelah ditunakeun nyahoan ka Gusti Allah abah ibadahna mantep niatan di jero hatena modal kos kitu aju prek bae kiaina sabulan sakali ngajina dituturkeun bae ngaji mah kos kitu tapi lamun urang geus mengkol ti dinya mulai ngeridit hayu ti atut hayu ti WH hayu geus ti mana bae geus hayu ceramah hayangna hayang cawambon melulu moal dituturkeun. Kok bisa gitu Kiai? Lantaran pasantren mah neuk ngembangkeun ilmu Allah non teknis. Cek urang ketos non teknis nyaho aing kitu nyaho eta. Di luar teknis pondok pesantren mah. Geus lamun pondok pesantren make teknis cara pondok pesantren modern dunia tama. Pesantren mah non teknis, teu kudu make teknis pesantren mah lantaran deuk nungtun jelema dibawa ka Allah, asal dirina madep ka Allah bakal dituturkeun. Teu kudu make teknis. Udangkeun budak peuting tahajud. Berjamaahkeun tahajudna. Balik we boro-boro tahajud salat henteu. Non teknis pesantren ulah di pikiran teknis asal betah bae heula di pondok asal betah bae heulanan teu kudu ngaji geus pokona masak teu kudu ka masjid heulanan asal betah bae heulanan ge isinan sorangan aing mondok geus sabaraha bulan ieu dahar bae can ka masjid tegar ulah non teknis pesantren mah deuleu riwayat waliullah pesantren mah teu kudu dititahan ngaji jang ayo sing bener ngaji teu kudu cicing di pondok pesantren masak kayak beak duit bapana neng sebulan 2 bulan kakarak ngana ka masjid berjamaah Allah akbar nongkrong ngaji nya kitab naon kitab aing macan boga molo ka ngaji ya ku kiai ge asal betah bae cenah teu aya aturan ngaji teu aya aturan sing ade ulah salah lantaran pondok pesantren mah aya anu setahun bisa ngejar 10 tahun beda ilmu Allah mah dikejar sabulan bisa mengejar pelajaran 10 tahun gitulah ya Allah lamun geus mere ilmu kahiji santri masya Allah eta mah make teknis gitu modern tah mah ni mustaqim tah mudirun tah mah moborot pondok pesantren mah tiba heula ge sok kira tiba heula ge santri botakan kos du frustasi ka masjid kabelah geus embungnya sih bau suka segitu kan mun babaturan saya tak tanya saya satu kumaha aing bae sampai ka Allah mah teu kudu bisa kecuali ka mall ka Allah paling jeung ngabatur aing jeung sia sih gitu nya geus satu atuh bararu bentek eueuh masalah dahar teu puguh waktu emang santri puguh waktu henteu coba bapak-bapak ibu-ibu datang ke pesantren Cilok jam sabaraha bae aya bae nu masak jam sabaraha bae aya nu masak tas subuh aya nu masak jam 7 aya nu masak jam 8 aya nu masak jam 10 aya nu masak jam zuhur kiai ka masjid nyana masak asar batur ngaji nyana masak peuting baya istirahat nyana masak keneh bae aja dicarekan ku kiai nah dolah emang kos gitu pondok mah bebas di pondok aja salah cenyahoeun kabeh ge ka rahasia pasantren inget awas nu dek diturunkeun ilmu ulama wali-wali Allah ditarimana kudu nu bersih teu meunang aya paksa-paksaan kudu nu loyog nu rendah hati anu bener-bener endek nu mantak lamun teu betah ku teu betahna bae ge teu boga bagian teh budak ilmu kawalian teu betahna bae anak di pondok pesantren teu boga bagian ilmu kawalian ku betahna bae ge teu bisa ngaji wali eta budak mun bapa mah santrenkeun anak diitung ku ari geus 10 tahun padahal teu bisa ngaji ulah dikukumahakeun geus jadi wali ye emang bae lain deui atuh
lain dari pondok pesantren teh menang aya aturan-aturan eta mah aturan-aturan ge sewaktu-waktu teu berjamaah saleter eta mah sakadar ngagiatkeun doang kiai teh teu salat subuh berjamaah saleter di jero hatena mah biasa-biasanya supaya budak giat doang kebelah dituna geus giat batu geus henteu deui mana aya nu langgeng aturan di pondok pesantren tuh biasa bae tuh sabulan 2 bulan guys jangan rada betah mulai ngaji sorogan ilaman lawa mina bina bina tu ambilin baru ceramah tu bukan mantul kita bang ngaji di pondok makos lalagaan jatuh mana bayadun lang saminggu tuh ngaji ngaji tadi pohon deh ya tetap genai geus kitu bae pokona pondok pesantren mah setahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun aya muludan di mana ceng sia pesantren geus kebal coba sia jadi MC tukang ngatur-ngatur teh siap padahal mah aing can bisa ieu sebenarnya ngan pantang mundur santri mah konsepna ti ditu mundur komo bab ngariung mah jadi MC ngadadak bisana santri emang dididik ku guruna titah jadi protokol henteu pendidikan protokol pendidikan MC begitu bisanya na kebeneran deui korina jeng korina can datang hawasina aceng banyak siap nyana pan jadi kori pohara jasa pan ya beda sautak saeutik lah beres teh atuh sambutan tuan rumah aceng bae lah sambutan tuan rumah sakalian geus gas mau balik lambat macet nyaw datang nyaw teh aceng siap diborong ku sorangan bae datang ka imam nya ngalamun bae ya aing sina naonan cenah santri ogos kitu emang aya nu dipetakeun ti mimina bahan-bahan ngaji doang ngaji ke metakna di imah kabeh santri mah kos kitu tidok aya coba ayeuna pipidatoan ti dituna coba kokorian ti dituna kumaha prakna bae tuh kakarak dinya mikirnya berarti iya nu kapake ye di lembur teh karak nya mikir saeutak saeutik deur bae geus 10 tahun diustadkeun tad kemana tad ulah marah emang gitu aduh aing naik jadi ustad dia isuk tad kemana orang nonton bola yuk siap ustad bae wae nonton bola menonton bola bae da ustad tah santri mah non teknis kajian gedeng teu meunang terus bae kiai na ngaji bae lillahi taala teu meunang marah ka santrina teh ai lain boga maksud tertentu mah kecuali boga maksud tertentu ngadidik ku cara marah masalah brang 10 tahun 15 tahun kadeuleuh padahal mah di pondokna tilok ngaji tapi di imahna masyaallah kapake ku cek lembur teh ajang ulah ka mana nya ieu masjid jauh deui di kokolot teh aing dikolotkeun burung jeung nya nya hatena seserian siap sapira jadi imam santri ogos kitu nun teu maju kabeh ge maju dak di Jakarta coba nu nyekel masjid pondok pesantren naon kata musola santri salap mayoritas hampir 70% Jakarta nu aya di masjid urang Pandeglang urang Serang urang Tangerang salap di Bandung sarua bae masjid-masjid dicekelan ku bangsa nu keluaran lain salap masyarakat teu narima heran dipaksakeun ge lain bae cak teh lain kos kitu lain tapi belum keluaran salap masyaallah salah sautak saeutik mah geus maafu naon eta teureuna basicna awalna memang maksud ibadah jadi ngeunaheun dibawana endek ibadah dibawa kudu sok ibadah nikmat tapi lamun masyarakat dek ibadah dipimpin kuno lain ibadah duduiteun lain deui bae hatena jadi tesapa godos antara masinis jeung muatan lain deui sakitu hebatna capetang nya teh lamun khutbah capetang hate teh lain deui bae kunaon maksudna lain deuk ibadah lantaran santri mah didik nedek ibadah ngeunah eta mah variasi doang berkat-berkat mah kos kitu mah ibadah tuh mata pondok pesantren mah teu bisa kitu geus lamun kiaina mahiwal jadi tim sukses
di partai misalnya Kiaina milu di Golkar sabaraha Kiai Nur runtuh Tangerang Serang Pandeglang teu kudu ka Jakarta teu kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur ambuk naon eta niatanana geus lain deka Allah deui tah mantak sing hade ieu kredit ieu panyakit ka kiai kamari mah cenah aya nu nuturkeun aing ngariung ge onang kuari henteu atuh sia teh kuari mah geus boga apaan sana ngredit goblok kamari mah ku masyarakat teh punten mama kuari mah punten mama nu kan aya kanan kuari mah geus di luar nyaritakeun nah lain kiai teh mah kos kitu ngredit lain kiai teh mah nya mah jangan doana ge ini tim sukses lain kiai di satu kantor mah kos gitu beda geus teh nyambung penyakit dibawa ye la yabluwannakumullahu bisyai'in minas sayd Gusti Allah teh nyoba ka ahli Mekah ka urang Arab lantaran kehidupan orang Arab teh ngabuburon dicoba ku Gusti Allah supaya ulah ngabuburon kebenaran harita teh keur ari ihram mereka Mekah wa hum muhrimuna jan selanjutna ge lain keur ihram ge ieu teh tepati bagus sebenarnya mah dina kahirupan Maisha teh urusanana ngabuburon kurang bagus nu paling bagus mah tani nomor kedua dagang eta nu paling hebat mah Maisha nomor kahiji tani nomor kedua dagang geus sakitu dagang nage sing hade deui tani nage sing hade ku ayeuna mah nah ya lialam Allah maksudna Allah dek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah ge lain Allah supaya nyaho lain Allah teh dek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah nu Gusti Allah geus apaleun ilmu zuhurin supaya kanyahoan ku urang saha nu imanna mantep ka Gusti Allah jeung saha nu imanna teu mantep ka Gusti Allah bakal kanyahoan ku urang kanyaho Allah teh bakal kanyahoan ku urang mantak ilmu zuhurin ya Allah setik banget mayakhafu bil waib begitu diharamkeun titah ulah ngabuburon saat harita teh awas sing ade lamun masih kene aya anu ngarumpak larangan faman yatada ba'da zalika falahu azabun alim sahabai jelema anu ngaliwat batas takabur berarti tina sabada dilarang ku Gusti Allah peumada ngabuburon ai praknyana pasta dahu terus baiknya ngabuburon padahal mah geus dilarang ku Gusti Allah berarti nya teh teu ngadeye kana larangan Gusti Allah ieu mah awas diancam ku Gusti Allah falahu adzabun kuari geus dilarang ku Allah ku Gusti Allah bang bunga bang haram kredit haram tapi nya terus baik berarti tada teh pamani tada sahabai kiai pamani tada sahabai ustad pamani tada sahabai tokoh pamani tada sahabai masyarakat mukminin mukminat sahabai anu ngaliwat atas takabur berarti geus diharamkeun kredit diharamkeun buga bank terus bae cak Allah falahu azabun siksa wae tinggal nyaritakeun siksana apakah di akhirat apa di dunia kila cek sakaol mah di akhirat siksana engke bakal dibeuleum ku Gusti Allah dikerebekeun ka neraka jahanam naudzubillah min wakila cek sakaol mah fid dunya wal akhirah minimal jelema anu ngridit jelema anu ngadahar riba bakalna diberena hamwal hazan bingung pikiranna bingung nomor kedua gede beteungna gede lain gede beteung ai gede beteung ngareuneuh ieu mah beteungna gede beda gede beteung jeung beteung gede lain deui mun di kulon mah lamun dewetan mah nuju gede beteung di urang gede beteung reuneuh aya mah beteungna gede lain deui aya ribaan dayut beteungna dayut nya nama eta teh tanda bahwa eta teh osok ngadahar riba cek nu gendut teh tapi teu ngadahar aing gendut padahal teu ngadahar ulah kasinggung we untung teu bae ieu mah keur carita panyakit di dunia teu untung teu bae aing sial cenah kiai gendut jan teu aing mah bab jelema teh ayeuna sakarakter jeung satipe jelema memang ku Gusti Allah dijieun postur tubuhna kuru bae sanajan gembul ge kuru bae teh mah aya jelema teh mun daharna gede lintuh mun daharna leutik kuru aya
aya anu jelema teh saeutik bedaharna sanajan saeutik tapi lintuh beda-beda teh ngan ieu mah keur carita nyaritakeun falahu adzabun alim ieu nu asli nama jaga engke di akhirat geus teu samar deui ngan cek sakaol mah sarua di dunia ge bakal dibere di dunia di akhirat na jelas di dunia na hiji bakal diberi penyakit penyakit hazard penyakit syak jadi ia bingung bae prihatin bae mang bae eta teh suuzon ke kajelema suuzon bae coba ge kiai anu asup Golkar mah kajelema suuzon bae kiai anu asup ulah asup Golkar pamarentah bae nyana sering jeung pamarentah bae nyana asup di jero suuzon bae kajelema teu menang nanaon suuzon bae mantap boro-boro jadi wali jadi solihin ge lain diganti ngaran moal lantaran suuzon coba lain lalagaan asal kiai geus bergelut mukhalid jeung pemerintah suuzon teh terus bae kasasaha ge suuzon bae lain cakula sehingga ada besi pajar cakula buka ge kitabna dina tafsir lain cakula kula mah ieu mah ngan nyambung lidah doang ngan kadengna ti sungut kula cabok sia ku aing suuzon bae ge asal geus aya ka pemerintah bae kanu lain teh suuzon bae tapi lamun cekas kiaina waya jeung pemerintah dakwah aing mah ka pemerintah ge waya jeung pedagang dakwah aing mah waya jeung masyarakat nyana mah tilok aya suuzon-suuzonan biasa bae ka Gusti Allah nek nuduhkeun ieu mah aing mah ka Gusti Allah waya nita ngazakat waya nyaritakeun teh jujur ka pemerintah teh pinarakaeun ka mah kabeh ge jelema kabeh ge yeuh bakal pae lempeng ngeunaheun kadengena sanajan teu nuturkeun atuh sanajan teu nuturkeun ngan kadengena mah tetep bae ngeunaheun atuh nyahoeunnya lagi kanu ngeunaheun mah masyarakat ge aya nuturkeun mah henteu tah eta kos kitu tah lempeng nah ieu keur carita falahu adzabun alim bakal disiksa famanita da jelema anu teu nuturkeun ka Gusti Allah pasti disiksa di dieu keur carita cobaan masalah buburon kunyana dirumpak atuh puguh ku Allah dilarang kunyana dilaksanakeun takabur berarti teu nurut ka Gusti Allah pasti disiksa anak puguh ku Gusti Allah dilarang ngeridit teh terus bae motor ngeridit sepeda ngeridit imah ngeridit dahar ge ngeridit terus bae tah eta teh falahu adzabun naudzubillah min surga nu bagian maneh geus jelas ditambahan deui ku kafir-kafir anu jatah surgana ku ari jelas-jelas moal kunyana diwariskeun ka maneh uristumuha dua urang boga tempat deui masyaallah bokingan urang asli hiji jeung warisan ti kafir-kafir wah rajasa waduh lamun teh mah satempat aya 70 widadari sedengkeun tempat ieu 70 kali 70 wah teu bisa ka mana gugulingan di susu widadari urang halo Gusti Allah masyaallah kuari mah ahli sorga geus cicing di sorga ahli neraka geus cicing di neraka geus masing-masing tempatna kuari mah malah sorga teh pernah dibukakeun ditinggalikeun ka ahli neraka tuh itu sorga teh tempat maneh nu sabenerna mah mun maneh iman jeung amal soleh kulantaran maneh teh iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Nabi Muhammad maka ieu tempat anu jang tata dina jang maneh kuari mah geus diwariskeun ka tatangga maneh doh geus ngeunaheun jasa pokona urang di sorga kuari mah urang sorga geus cicing di sorga urang neraka geus cicing di neraka maka kuari ahli sorga nanya ka ahli neraka wanada ashabul jannati ashaban nar ahli-ahli sorga teh menyeru ngagero ka ahli-ahli neraka
lamun aya ahli surga 1 miliar berarti 1 miliar ngagerok kabeh hoi tong mana ting kuaramat 1 miliar jelema hoi ahli neraka cengeng-cengeng ujian pangang ceuli didinya teh lain kudu kabehan lantaran bahasa ge ashab teh jama kapanggih jeung jama ajam jama di mana muqabalah jeung jama iza kubila lil jami maka tusiat maknana tengke diwarna-warna dibagi-bagi carana mungkin kelompok itu ngomong kali surga mungkin kelompok ieu ngomong kali surga mungkin deui saurang-saurang yang ngomong ka jelema anu kunyana diwauhan keur di dunyana henteu lain bareng kabehan ngomong sakumaha abri kan jeung polisi lamun geus siap kabehan siap dan ngomong kabeh bareng henteu aya kelompok itu kelompok ieu aya saurang-saurang nah ieu bahasana jama kapanggih jeung jama nada ashabul jamah ashaban nar aljamu idza kubilat lil jam'i maka tuziat maknana engke bakal diwarna-warna berarti mungkin per kelompok mungkin perorangan nah bisa saurang kapanggih jeung saurang deui aya jelema ka sorga ku ieu kapanggih jeung ahli neraka babaturanana Tedi sia di neraka aing di neraka Ted sia kunaon ieu di neraka kunaon pan sia keur ieu aduh jeung aing babaturan keur di dunia kok di neraka sih kredit ada geus puguh tabakan kos kitu tamata ieu mah jeung kafir baheula teh keur di dunia teh urang wau kasih engko material ko ahut eta tadina urang nyokot paralon kanyana nyokot kayu kanyana nyokot engsel kanyana bahkan sok ngobrol ai prak di akhiratna urang maka sorga si ahut maka neraka kok di neraka iya kenapa kau neraka ya nggak iman waduh kok aduh dan neraka ya panas ya jangan ngomong aduh atau Presiden Gus Dur kapanggih ke jeung Presiden Clinton baheula kungsi ngobrol wauheunnya nama jeung George Bush wauheun jeung George Bush engke kan Gus Dur ka sorga Clinton ka neraka George Bush ka neraka jeung berbagai-bagai nu ka neraka kafir kan disapa ku Gus Dur hai Clinton dadah sini come here ngobrolnya ada didinya waduh jutu mari teruskan aing emang kau nak tutup bisa jing aduh langsungnya jadi takut bagaimana kabarnya dan apa yang dilakukan aduh ngobrol tak perorangan ngobrol urang ngobrol jeung sing ko ahut jeung si siang-siang malingseng ngobrol jeung si tegwan ngobrol urang kabeh nah jeung kafir-kafir geus jelas-jelas ahli neraka atau babaturan urang ngejawara tadi nyabu bae keur di dunia nanti waduh teu eureun-eureun nya nyawa kaler kidulnya geus teu nyaho naon teu nyaho naon kasanga sia keur naon keur aya di langit aing di langit sabaraha di langit ka-7 aing keur di Sidratul Muntaha cek goblok nyabu bakos kitu tolol sia kapanggih jeung sa waduh kapanggih jeung Gusti Allah tolol teh coba nu jamu mah bloon nu jamu mah kan lamun kuahan kadengena ngadenge nyana mantes rajaban nyana asa ka langit ngadenge kitu Kangjeng Nabi kitu naon naik buruknya na asa naik buruk aing geung Jibril naik buruk ya kan Jibril urang mana bojong tolol taruh jabu gele mah kecil jabu mantep guys tambah ku ekstasi
Dicarekan ge seurinya syakron tol sakikituan we aing keur aya di sorga Firdaus. Waduh eta jelema nyabu teh kos kadari di Indonesia teh pohara lain bae masyarakat biasa polisi abri nyararabu geus teh aneh ge cenah kieu ulah sok suuzon aing mandek suuzon bae kumaha lamun ditajakeun data lengkapna nyaho jasa aing ulah sok sombong ge sekali-sekali sombong kon kos nyahoeun jasa makana kitu ge nyaho jasa abri nu mana moal bejakeun eta karak rahasia polisi mana eta karak rahasia lain apa polisi tangkrang gimana bae lo DPR ge nya abu sarua bae sok sambarangan kiai aing ngomong teh abong letah henteu make tulang cak satulangan letah aja henteu eta sasangeunana bae gue main bae aing menyaho sia teh lo boga ka nyaho supaya dagang toge itu sia mah emang kiai osok beberangkatan gitu tetep kudu beberangkatan nyaho mah nyaho jasa nyaho di mana kiai makana ceng ahli sorga nu geus aya di sorga berbagai kelompok berbagai perorangan kapanggih nyana jeung ahli neraka bahkan ngageruk. Weh, Teddy. Weh, kok ahot? Waduh, kamu di neraka ya? Iya, nih. An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Nyata-nyata jelas-jelas. Kami ini telah ada di surga dan apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah disampaikan dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para ulama-ulama. Ulama mengatakan bahwa siapa orang yang beriman, takwa, beramal soleh, nanti akan diberi kenikmatan yang hakiki. Telah nyata sekarang. Saya merasakan surga yang luar biasa. Apa yang dikatakan oleh para kiai-kiai, yang kebetulan kiainya juga bukan kiai Golkar. Kiai Golkar mah nggak tahu sekarang di mana itu kepalanya, nggak tahu saya. Ini mah kiai yang asli. Ya dia pernah menyatakan bahwa siapa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah beramal saleh akan diberi kenikmatan yang hakiki surga. Saya telah menemukan qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Mantap bener. Bukan sekedar mantap, mantap. Ada apa sih itu di sana itu? Wah, tete banyak bener tete. Berbagai potongan semua. Udah pokoknya enak sekali dah. Buah-buahan banyak di sana, kendaraan luar biasa. Pokoknya mah pengen minum kita, pengen air apa juga ada. Yang namanya bir Manson itu mah kecil. Di sana di surga yang saya rasakan luar biasa banyaknya. Wah, pokoknya mah susah nyeritain dah. Sebab apa? Dulu kan kiai mengatakan kalau muludan rajaban, dia selalu mengatakan siapa orang yang beriman dan beramal soleh, surga bagiannya. Di sana akan menemukan kenikmatan yang hakiki. Saya sekarang sudah merasakan qad wajadna alaih. Saya telah merasakan ma wa'ada rabbuna haqqan, nyata-nyata. Yang mau saya tanyakan, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah engkau juga menemukan apa yang telah dijanjikan oleh Allah, oleh Tuhan, bahwa setiap orang yang tidak iman, tidak beramal soleh akan masuk ke neraka? Ini sudah menjadi kenyataan apa enggak? Nyana ngomong kolu naam. Apa yang engkau telah tanyakan tadi, bahwa kenikmatan yang hakiki bagi orang-orang yang masuk surga engkau telah merasakan. Kami pun telah dijanjikan oleh Allah dulu waktu di dunia. Kami telah mendengarkan para kiai ceramah, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammad,
itu nanti akan diberi surga. Kebalikannya ketika tidak beriman dan tidak beramal soleh akan dimasukkan ke neraka. Jelas kami sekarang telah ada di desa neraka. Oh, kamu udah di desa neraka? Iya. KTP-nya nomor berapa sih? Jangan ngomong KTP, gue panas nih. Ke saya di neraka. Kenyataannya sekarang telah ada jelas. Ucapan-ucapan para kiai dulu mengatakan orang yang tidak beriman dan beramal soleh akan masuk neraka. Saya sekarang lagi di kulub-kulub. Apa itu kulub? Itu yang gelotrok-gelotrok gitu. Masya Allah. Aing pohoan bahasa Melayu. Sika jawan ku bupati aing diondang tayang poho tamah poho. Maka geus jelaslah ahli sorga nyaritakeun kanikmatan anu dirasakeun di sorga. Itu kene pertanyaan jang ahli neraka. Ku ahli neraka dijawab muhun jelas jasa geus kapanggih ku ari maka nyeri siksa nu aya di neraka teu bohong. Fa'adzana mu'adzinum bainahum la'natullahi 'alal zalimin. Maka tidinya lah begitu aya ucapan antara ahli sorga jeung ahli neraka. Silih tanya silih jawab celengkeung aya malaikat nyarita fa'adzana mu'adzinun ayanada munadin bainahum. Malaikat nyarita wahai ahli surga, wahai ahli neraka, perlu diketahui al-la'natullahi 'alal zalim. Laknat Allah, siksa Allah ditimpakan, dirasakan, diberatkan ala zalimina, untuk orang-orang yang zalim. Tinggal ngahep-hep bae ahli neraka. Di neraka ngadengikeun omongan malaikat. Nu mana nu zalim teh? Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Jelema-jelema anu menang laknat Allah nu ditibakeun diberatkeun ka jelema nu zalim teh ieu jelema nu zalim teh waktu di duniana. Alladzina nyaita jelema-jelema yasudduna nasan sabilillah anu nahan ngalarang manusia tina jalan ka Allah. Nyanana geus teu daek iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah, di samping eta ngahalangan deui kanu deuk iman. Aya sekelompok manusia Kristen agamana anak nama hendak asup Islam disiksa kunyana. Ieulah jelema alladzina yasudduna an sabilillah. Awas kamu masuk Islam, akan saya siksa kamu. Tidak lihat kamu nih, bapak nih, lihat nih, mamahmu, lihat mamahmu. Kita udah kadung nyembah ke Yesus Kristus. Dia itu Tuhan. Dia dilahirkan di Yerusalem. Dia Tuhan itu. Kamu jangan sampai salah. Pak, itu Tuhan dilahirkan di Yerusalem. Sebelum dia lahir siapa sih Tuhannya? Jangan ngomong gitu lu, gua malu ntar. Pokoknya Tuhan aja itu dia. Ya kan dia dilahirkan dulu 25 Desember, walaupun itu kan dimasalahkan oleh Paus Benediktus. Dia menyatakan karena dia sudah masuk Islam, sebab dia adalah meneliti bahwa menurut Paus bohong itu, bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember itu bohong. Saya sudah teliti, dari kebohongan itulah maka saya masuk Islam. Yesus itu bohong. Eta Paus ngomong setelah masuk Islam. Paus Yohanes Paulus pun mengatakan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dituhankan sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal. Saya masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Bohong itu Yesus. Yohanes Paulus nanya, naritakeun kebohongan Yesus Kristus. Nu kuari makana ditahan ge.
Paus Benedictus eta karena menyatakan kebohongan Yesus Kristus. Nah, saya mau masuk Islam aja Pak ya. Jangan! Kadong, tahu kadong lu? Itu bahasa Cengkareng tuh. Kadong lu, Tuhan kamu itu Yesus. Dia dilahirkan di Yerusalem. Iya. Itu Tuhan. Tuhan, sepakat semua orang. Jadi dulu itu mengadakan konferensi bahwa dia adalah Tuhan. Jadi eta nyieun Tuhan teh konferensi muncak urang mah di MPR gitu. Blonnya. Blon. Jadi eta benang ngajukeun masyarakat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu sebelum lahir siapa Tuhan, jangan ngomong gitu lu. Gua susah kalau gitu tuh. Susah gua juga. Gua juga gak tahu itu sebelum Yesus Tuhan itu siapa, nggak tahu. Katanya si Allah. Tolol tuh coba itu. Tapi lu kalau coba-coba lu keluar dari Islam, lu gua siksa lu. Lu kan anak gua siksa dah. Pokoknya mah kalau enggak kasih makan enggak sama sekali. Kalau suruh makan makan terus lu. Serta mejen lu. Apa itu mejen? Nah, itu bahasa orang pondok mejen tuh. Ya tahu kamu mejen. Itu bahasa pangjore-jorena bahasa mejen. Di dunia nggak bahasa mejen Masya Allah. Tapi tetap baik hidayah mah datang, hidayatul khalqi, hidayatul irsyad, hidayatul taufik. Allah nu bogana kajen teuing di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga nu kafir, wayah datang mah hidayah Islam bae. Boro-boro eta deui ieu nomor 1 di dunia ngaranna ge Paus. Eta makan imamna Kristen mah, tapi tetep bae wayah hidayah nyulusup mah ku Gusti Allah. Iman mahal, iman mah tapi kadang murah. Anak Ki Haji urang Bitung cuman sekolah doang di Semarang, balik ka dieu asup Kristen. Murikak bulu urang mah. Aya deui jelema ka Yogyakarta kuliah bebenean nyana jeung Kristen, balik hanya setahun ka lemburna menta ka bapana ditikakeun jeung Kristen. Eta mah no Kristen, tah mah Kristen masa no kudu kawin jeung Kristen. Di puguku lagi geus asup Kristen. Nauzubillah min zalik. Mahal, murah hidayah. Allah nu ngatur. Ya Allah ya Rabbi. Lamun urang nyaritakeun hidayah Gusti Allah nu agung, Abu Jahal kurang kumaha pinterna. Mamang ka Kangjeng Nabi tapi tetep bae teu iman ka Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi. Tetapi Ki Umer anak bangsawan jeung jelema anu hebat luar biasa, kaya raya nya nama, pakaianna ge mun ku harima puluhan juta, tetapi dibere hidayah ku Gusti Allah jadi pelopor jana perang di hareupnya. Hidayah. Hehehe, atuh hidayah mah hese. Jelema ti mana-mana daratang hayang ngadaekeun pangajian supaya leuleus hatena, supaya leuwih nyaho ka Gusti Allah. Hidayah datang, urang lembur di dieu mah endahan indit. Ulah seuris ya, seun sarikeun bloon sia. Aing kasinggung. Eta teh urusan Allah, nu mantap kiai ulah sok mamarahan. Dititahna ge nyampai-nyampaikeun bae ulah sok maradu, tah budak kunaon teu nurut ka aing. Je, titah nurut ge lain ka sia ka Allah. Matak lamun aya kiai ngomong kieu, aing asana pindah meureun di dinya emang kunaon? Teu daekeun narurut ka aing. Salah balilahan ta kiai. Tampiling habak tah kiai kos kitu. Siana bae ibadah. Leuwih ti sia ajakan, daekeun alhamdulillah, teu daekeun atuh sia bae nu bener jalain kita nurut ka sia ka Allah. Kitu. Lah cenah kiai geus teu narurut cenah ka kula di ditu mah deuk pindah bae aya eueuh dirinya masjid aya nu salat aya. Berarti kan nurut ka Allah, teu nurut ka sia aya naon di hate sia. Da jelema nama masjid geus aya, ibadahna geus, salat geus berarti nyaho ka Allah. Adapun teu nurut ka sia, ngaji teu daek da ngaji ka sia dan lain sebagainya, siana berarti teu wajar dituturkeun ku urang dinya lantaran di jerona aya proposalan. Ya dibabetkeun hulu sia ku aing sia. Tuh pan, sia mah cenah kiai mah sayu kos kitu bae, aing mah kos kitu pugu ngomong. Ulah nyalakeun di diri sia introspeksi, ya lain titah nurut ka sia ka Allah. Urang cicing di dinya teu ngaji ge teu magahan ngaji jelema geus balaleuneur teu kudu ngaji, ibadah bae ka Allah, baca Quran nu loba, baca sholawat nu loba, zikir nu loba. Jehe, ulah sok aju, kulaonnya teu daekeun ngararaji ka aing hawa nafsu eta kos kitu. Jehe. Nah, alladzina yasudduna an-nasa an sabilillah
nahan teu meunang ngasup Islam. Saya Kristen yasudunan sabilillah, saya Yahudi yasudunan sabilillah. Zaid Muslim ngabunuh dulur-dulur nanu asobah nu kafir teu bisa nanggung jawab. Tapi lamun Yahudi jeung Nasrani mah aya kaitanana wa yaqilu Yahudiyun an Nasrani. Ngasobah agama bangsa Yahudi ti anu beragama Nasrani. Sabalikna Nasrani ka Yahudi. Kuari ge persekongkolan Yahudi jeung Nasrani terus bae. Israel adalah Amerika kecil disebutna teh. Amerika besarna ya eta Amerika. Persekongkolan Israel agamana Yahudi, Amerika agamana Nasrani. Naon kebutuhan Israel suplai ku Amerika. Kitu kene Amerika nu kudu dibantu ku Israel, bantu. Seakan-akan eueuh jurang pemisah antara Israel jeung Amerika. Nyana kerja sama, mana nu endek dihancurkeun, ieu nu endek dihareup apakah Yahudi apa Nasrani terus bae. Datang ka kuari. Kajeun memang geus kitu bae ti Gusti aja ujung-ujungna mah tu kiamat ieu. Kiamat ke ujung-ujungna mah mantak atuh geus deuk itu sabodo, nyana maju sabodo, urang teu maju sabodo. Da emang urang anu umbung maju ye da negara urang lamun hayang maju mah nu pinter ambualayah di urang mah deuk ngamajukeun listrik, deuk ngamajukeun teknologi, per otomotifan, perkapalan dan lain sebagainya di urang sebenarnya mah loba jasa nu pinter. Cuman teu dibere porsi ku pemerintah. Naon sebab geus ngararina hirup kieu dibere. Satu kali tanda tangan dibere embung maju. Mantak hayang boga presiden teh ya. Nu hayang lain kos kitu, hayangna nu hayang ngamajukeun bangsa. Eta boga karakter presiden, kepala negara, parlemen nu neuk ngamajukeun bangsa hese jasa. Di antarana lamun hayang ngamajukeun bangsa nu pinter bere beasiswa tanpa bayar. Kusakitu geus pohara jasa. Komo datang ke temayar mah supaya palalinter SD temayar, SMP temayar, terus datang ke kuliah ge temayar supaya palalinter eta ngaranna mencerdaskan bangsa. Ari mayar mah lain mencerdaskan bangsa, meret bangsa. Itu nu sabenerna. Aya teh cara guruna gaji aing jadi presiden aing nu ngatur. Hehehe, abang duit teh loba di negara. Aing nu ngatur. Aing jadi presiden ada kuasa bae jang siapa yang geus kena bareuteuh. Pancen aing presiden misalnya aing jadi presiden kuru aing mah bakalna malada cak menteri nu kuari ngomong naon suro coba sia jadi presiden ayo coba aing ngajajal ieu lah emang boga ijazah henteu aing mantap ngomong gitu ge kumoal meureun ya ijazah SD ge kemana meureun teh ijazahna kuat bodoh lah pokoknya guys. Hai guys, jadi anggap kurang SD, SMP, nu pinter ge kuari loba jasa di Indonesia mantak. Berangkat ke Jerman, berangkat ke Prancis, berangkat ke Amerika, ke Australia, itu Jerman nu brilian, boga otak anu luar biasa. Nyana di Indonesia tidak tersalurkan. Lompatlah ke luar negeri. Oh, nu di Jepang ye kuari anu tadina usul ke pemerintah tidak ditanggapi oleh pemerintah. Kuari ke Jepang, ayam meong. Nyawa sia meong. Eta teh otak Indonesia lumayan ngerti, lumayan nyaho mah. Ayam motor beat eta. Aing mah beat bae lah pokona. Sia geus ngabohong bahasa beat. Eta otak-otak sah dan lain-lain sebagainya. Oh, teliti coba. Ayeuna endek aya nu dibeuli deui di Indonesia keur dipertahankeun ieu antara Indonesia jeung Jepang. Indonesia jeung nyana geus aya gegeran ka Jepang we sebab teu mungkin di Indonesia. Kamari nungguan Sugan Prabowo jadi nyana geus aya bisik-bisik tapi ternyata kan si eta nu menang. Ah enggeus. Jadi harapan nyana paling geus ka Jepang. Mau dibejakeun ku kula aja emang kumaha gitu. Di negara orang teh kos gitu. Masya Allah loba pisan nunggu nyunduk nyun bom dan lain sebagainya.
Jarago orang Indonesia palinter nu mantap kapake di Saudi Arabia orang Indonesia nu tadina orang Arab mah meuli mobil rusak jual piceun geus barang orang Indonesia Cikupa ka Mekah kunyana dihadeah dihadeah di servis malam mah atuh aya nu bangsa bengkok-bengkok dilempengkeun nu potong di las urang Arab ge neuleukeun heran cengnya di mana ya di Cikupa ya bari sakitu bisa cekana diomean balalner jadi kuari teh ya tepati marili mobil orang Arab teh ya aya bengkel orang Cikupa orang Bojong gitu sapatu ge di Talianan urang itu di Sol eta kerja sama Bojong jeung Garut loba bengkel di rada jauh di kota Mekah ada keluar perbengkelan loba mantap mobil anu tadi nama cuma 10 tahun di Mekah kuarima aya 15 tahun 20 tahun terus sementara di bengkelan ku orang Indonesia jarago orang Indonesia geus mana-mana jago ngabengkel jago nipu emang wah Indonesia wala sambaraga orang luar negeri ge katipu ku orang Indonesia aduh walal goni nisfu dinarin tetapkan nusugi ari saparo dinar wal mutawasit jeung kewajiban kanu pertengahan rubun 1/4 dinar kula sanatin unggal taun pisaras dina 3 taun wakila huwa wajibus salat Wayutabarani dihitung kasugihan sugih jeung sedenganana ke di akhiral hal di akhir tahun geus waman asar pisakoto di akhir tahun ketika nyana miskin logor teh grug geus bebas paslun wallahu a'lam bissawab